Orang teh boga duit teu teh saeutik euy. Kumaha deh? Hayang beli motor. Motor naon euy? Sugan ya yang motor naon tuh? Terbit paling oge lamun teu Suprapit paling ge. Astagfirullahaladzim, Gusti Allah. Naon? Apaan kurang di bejaan ti kamari? Hirup mah kudu ngukur kana bujur. Maca kana kekayaan awak. Nah, teh. Naon salahna urang? Eta ngadengena aing kot ngahulang nyebut hayang motor beat segala. Allahu akbar. Cia teh jelema teh gablek, Brad. Nya motor naon atuh? Anya bek 70 kumaha? Allahu akbar di bejaanan. Ya. Cek urang kamari naon? Brad, geus meuli NMAX sementara mah cek urang. Geus teh. Nying. Beli NMAX cenah. Atuh nyasat atuh. Ya lamun orang mampu mah. Di bejaan teh kitu sia, di bejaan kolot. Kitu maneh mah. Hayo. Lamun orang mampu mah nya meuli NMAX atuh kahayang mah. Urang oge. Allahu akbar. Sementara urang mana? Di bejaan teh kitu. Sementara. Terus kumaha maneh hayangna kumaha? Lain aya di dinya nyaho teh sih konsep sementara nyaho teh. Ya lamun sementara mah jiga kieu ya. Ayeuna urang hayang meuli motor NMAX. Nya sementara orang meuli bebek 70 heula atau meuli Beat heula. Eta sementara. Sementara teh kanu leuwih murah meureun lain kanu leuwih mahal Di bejaan. Berarti dinya teu apal harga maneh di bejaan pisan. Ya, da NMAX bakal nepi, Brad, nepi teh. Moal mundur moal. Paham, aing ge paham. Paham matak mahal oge teh. Gancang malahan nepi na NMAX mah. Di bejaan kol teh. Maneh aya bejana cenah. Aing teh ngahiji kana jeung mitoha. Terus Cenah aya rencana rek ngontrak. Aing ket ngahuleungna teh ya Allah, ieu budak kamari anyar keneh kurang di papatahan cenah. Depan era atuh terus we ngahiji jeung mitoha di dinya. Ieu mah nya samemeh boga. Ya, ulah wa kamikiran kontrak. Da moal kaduga, Brad moal. Geus meuli 100 bata imahan kabeh. Sateh diberi teh. Anjing beuki parah ieu aki-aki anjing. Sugan 70 ke 80 sateh tuh. Astagfirullah. Cukup meureun. Di tangah wae hirup teh semua. Ayo jeung tangah wae. Tangah cenah ieu aing. Ampun teh. Yo, Brad. Hek diajar nyeun kamar 5 we cukup teu kudu loba-loba. Teu kudu 5 ge cukup. Batur cenah WC-na 2, urang hiji ewang ge cukup, Brad. Gampang anjing ieu mah jadi sirahna ieu. Jadi omongan teh ciga nu. Sia mah di omongan teh kokolot teh. Urang mah karunya, Brad karunya bisi asam naik. Aing nu naik mah ieu darah anjing. Aing nu naik mah. Ye. Aing nyieun garasi, Brad. Siapkeun garasi. Saon deui wae. Sugan 5an mobil atuh. Cukup. Ieu mah aya we tangah hirup teh. Ye. Da cek urang mah nya. Maneh kamari aya bejana hayang Avanza, hayang Xenia, hayang Kijang. Da urang ngahulang, aduh ieu budak teh urang di bejaan curang aing nepi ka ngahulang. Ya, da Rubicon ge, Brad. Moal kahujanan sia teh. Rubicon cukup sia Anjing. Mun arane Ieu ngahaka naon ieu aki-aki anjing. Parah anjing. Arti urang Gaji wae ku aing gitu ieu anjing beheungna. Urang aya bocoran kamari. Hayang maro. Yang maro naon ieu teh? Nengah, bejana hayang nengah maneh. Nengah naon? Nengah sawah sia. Atuh jang urang we atuh ajang stok atuh dahar urang meta wae ka mitoha era di dinya. Apaan ku urang teh di bejaan bari geus meuli tuh. 5 hektar ge cukup tuh anu ngajual tuh. Meuli cenah anjing. Sementara Brad, sementara nengah meuli 5 hektar. Aing sementara kudu meuli tanah 5 hektar. Sementara memeh nengah teh. Boa ebah. Parah anjir, parah iya aki-aki ieu anjing. Allahu akbar, di bejaan teh kolot. Ya, tinggal. Etek dijual Brad tuh. Di dieu nepi ka ditu tinggal. Tinggal ngoe gitu ka aing. Teh Brad teh. Aki. Ye kok kumaha anjir ieu. Rek kumaha coba. Ieu bebatok aing ada Bandungan sia eta mah. Aneh di bejaan teh mane. Atuh jang gawe na. Ulah wa kami keur hayang jadi staf. Jadi manajer. Kudu step by heula, step. Ti handap heula, Brad.
atuh jadi direktur sia teh hirup teh marane pisan ieu mah diomongan teh yeun heueuh mana mah diomongan teh sia aneh